pantes ningali sikon kondisi di mana-mana ayeuna usum kabanjiran atanapi banjir bandang. Dadalah geningan kieu kaayaan ya sebagian kecil mungkin sebagian kecil runtah atanapi bekas-bekas pangpalidan ti hulu matak naon atuh geningan ayeuna mah geningan naon usum banjir teh da geningan urang-urang keneh panginten anu salah mah kirang begitu sangat peduli karena keayaan sampah atanapi runtah matak pantas lah aya bencana di mana-mana oge gitu. Di samping eta mungkin kadekatan diri orang atanapi tawakal orang ke Allah begitu sangat minim ku zaman ayeuna mah sehingga banjir atanapi bencana hampir meliputi keayaan anu aya di negara urang. Mudah-mudahan wae atunya kana keayaan bencana atanapi musibah bisa dijantenkeun contoh atanapi pepeling pikeun urang sadayana bahwa pentingna urang ngajaga karena lingkungan urang atanapi sagala rupa anu batak mawa karena bencana sakitu wae nya panginten mudah-mudahan bermanfaat.